Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih Al-Qari'ah. nu ngagempurkeun Mal-Qari'ah. naon ari nu ngagempurkeun teh Wa ma adraka mal-Qari'ah. jeung naha maneh nyaho naon ari nu ngagempurkeun teh Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. nyaeta poean manusa jadi paburisat cara kukupu Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. jeung gunung-gunung lir ibarat bulu nu sumawur Fa amma man thaqulat mawazinuhu. nya sing saha anu berat timbangan kahadeanana manehna bakal hirup dina karidoan Wa amma man khaffat mawazinuhu. jeung ari anu hampang timbangan kahadeanana Fa ummuhu hawiyah. tinang tu pangbalikanana teh jungkrang anu jero hawiyah Fa huwa fi 'ishatin radiyah. jeung naha manehnya ho naon ari hawiyah teh Narun hamiyah. eta teh seuneu nu kacida panas.